hirup teh kieu wae pararusing. Bapak tegablek duit, tegablek duit. Kudu neangan pagawean ka mana atuh hirup kieu wae. Pas baturna menilu yalayah boga motor, boga naon. Aing urang kieu jeung kieu. Ini teu gablek duitna moal poe teh. Hah? Ari eta juga si Adel lain si eta. Adel! Adel! Si Adel! Huh, ye, kia naon eta di dinya Adel. Balamun wae kia mah rek bunuh diri sia rek naon. Kan teu karunya ka uang, mun kos kitu mah. Ye, hayu balik hayu, urang balik hayu. Moal Ye, sia mah kos kitu kan hayu buru hayu. mua. Pokoknya wing hirup wing kieu wae pararusing, wing ngepolbong. Bung balik. Ya, zaman teman di karunyaan kuat teh. Sia mah murugul tuh dah hirupna mah kos kitu aja balangsak wae sia. Terus para datanya aing mah aku Bro. jor ya. Heuh nya dipikir-pikir. Cak ua bener oge nya. Aing dek teu nurut ka aing da kasaha atuh dakwah hiji-hijina. Anggeus aing moal bunuh diri atuh tulus Da barina ge warungna ge deet, warungna ge Hawa urat Adel, mana kunaon? Meni sedih gitu gini banget mana ketempona. Carita atuh aya masalah naon sih? Parusing bohai, urang hirup urang kos kieu wae, tiba heula menu kamajuan. Jabat tebugan gitu wae, kudu kumaha atuh urang bohan yang pagawean ge meuni hararese, ka mana wae ge urang parusing bohai Oh, ini hari kita mah mending ngilu gawe jeung urang maneh Del. Urang pagawean di urang mah sia kararieu. Sakali maneh mangkat oge ye 2 juta, 3 juta. Yang penting maneh bisa we ieu nah kitu tah ngomongna gitu. Pokoknya mah kudu profesional lah. Bisa meureun. Hayu tuh bohai, gawena di mana sih? Gawena mah kayak urang diaterkeun, pokona. Kata geunah teh gawena. Hoyong ngeunaheun. Pokoknya mah maneh ieu sakali ieu ge. Pokoknya mah asal pinter ngomong ge maneh. Pokoknya mah 2 juta, 3 juta. Meunang. Buah bari digawe teh. Oh, ya mah pan pasal lagi ari boga pagawean teh alus wae. Pokoknya mah tong sieun. Oh, iya. Urang kanu nganterkeun. Tapi orang bejala ka urang ya. Heuh nya geus maneh bebeja ku Oh, iya. maneh. Yah. Tengenahna ngomong di jalan. Kayak mana saya orangnya? Emang di mana? Aya di urang. Apa mana nomor urang aya keneh eta Eh, geus tuh. salok tuh. Nya, orang beja ka urang ya. Aman. Eh. Urang teu di nya. Iya. Ulah henteu. Oh, iya. Daripada maneh para locking wae di imah. Oh, iya. Bejakeun ka maneh rek milu gawe jeung si bohai gitu. Nya. Ayo nya. Ayo, bye. Ayo. Tetep dedeng moal burung di pitono ati kuring moal benang di bobodo daun hirit saksina nu ngemplo hejo duh jungjunan diantosan ti barito. Ngeunaheun oge nya aing sora aing nyanyi teh dah. Tapi aing sora saking ngeunaheun ge asup ka Akademi 10 Kalau cicing ngahaluang gitu. Oh nya heuh hirup pa kudu kieu, bahagia. Ampun. Naon cici Adel? Kayaknya orang apa di bohai. Arek naon? Ada kali gawe. Gawe di mana? Ya udah, gajinya gede. Sedih sabaraha? Asal daek urang iyalah pokoknya bisa ngarayu cenah gitu. Gawe naon atuh bisa ngarayu Kayak kitu? nyata enggak suka orang kasih bohan, misalkan orang nyamper kayak mana. Ayo aing da tilu lah. Nya, daripada orang di imah teu gablek duit wae. Pugula lieur, pugu aing nyanyi ge nyanyi lieur ieu teh. Cuma mana malah duit aja, Ci. Loba duit di mana aing asup Akademi 10 ge aing teu laku teu jadi. Kumaha banget udah ge Oh goblok aing sora aing kunaon kieu. Itu. Ora genah Bener udah cantik. Rek naon deui ceuk aing. Bokot mana ya, hayu kayak orang kasih boha isukannya apa? Ayeuna. Ayeuna apa? Ayeuna. Ayo teh. Ayo. Ci,
Urang can bebeja ka wa urang bawa urang ke gawe. Oh, itu bebeja heula. Heeh, urang bebeja yuk. Oh, oke bising carikanan. Kenean wa urang. Heeh. Ayo. Aing percuma boga si Adel oge teu ka arah gawena pisan aing meuli sararapeun taunan jukut itu imah meuli barala Gusti Adel kabila-bila teuing sia aing percuma ngingu sia Adel jor we aing mah naon deui Ya, win bebeja win di gawe. kagawe ka mana Itu anu ngajakan si Bohai, ngajakan di gawe. gawena gawe naon kudu dudumuk di gawe mah naon Oh. gawena Nyata da win cek naper kayak masih Bohai nya kedeung di cici ta. Gaji kudu dumuk digawe kudu dumuk ka mana sia mending sia mun awan ngajual. Ya. Emang digawe naon Cici? Oh, nyapuku urang ge teh nyaho urang ge diajakan si Adel cenah di itu si Bohai cenah aya pagawean. Si Adel teh mending hari bener digawena. Aing mah melang si Adel teh kudu kos kitu. Oh, Adel gawe naon sih? Oh nyawa tuh urang teh nyaho. Terus ya jadi mah urang gawe. Jadilah. Ya kudu nu bener sih lamun digawe nu bener. Ulah ngerakeun Heeh, teh. tanya mah urang pokona diizinan teh diizinan pokona mangkat mah nurut. Tadina mah aing teh murah. Tadina mah aing teh menyarang ka sia teh. Oh, sia teh silakan sia. Hirup sia. Boga wae serba salah. Heeh. Urang di imah wae salah. Urang dek diajakan digawe salah. Kudu kumaha atuh urangnya. Urang ge bingung sih, wah mana kos kitu nya. Heuh, kitu mah karak nyahonya. Urang karak nyaho. Heuh, urang ge pusing hate mah mentang urang tadi hang bunuh diri ge. Anu si Bohai mana nyaho teh imahna? Oh geus tadi urang di Sherlock. Oh, ayo tuh. Yuk, ngerti yuk. Ayo ah. Harusin di imah wae ah. Duh. Ya si Om geus aya nelepon. Si Adel can kadikane wae nya. Mesti di Sherlock oge, menila banget budak teh. Ieu. Halo. Iya, sore Om. Oh, tenang. Barang baru udah ada. Ih, udah jelas nih mah. Bagus-bagus dong. The best pokoknya mah. Om jangan khawatir. Siap. Nanti sore tunggu ya di rumah ya. Oke Om, siap. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek? Menikuli lah seharap datang. Paling nyamper lah si Cici eta. Heeh. Ini lu cenah ngomong Yang nah. dulu ya? Oh, di Cici ya. Pas nak, sore iya deh. Kumaha maneh rek? Milu. Oh, yang ilu lah ada daripada gawe. Kita rek milu deh. Heeh. Dulu teh. Emang geus di ari dinan gitu. Ya, di nanti di jan ge. Oh, mending kene marah langkat ya daripada di imahnya. Oh, teu parusing maneh, teu jadi nanaon. Gede gajinya ya. Gede duitna. Da mana da nonon sih? Pokoknya mah proyek we eta mah. Cici ngira ah Biasa. ngomong. Yang penting mah orang pinter ngomong. Ya, pinter ngomong ya. Tapi kudu siap segala-galana. Teu? Siap teu? Siap. Siap. Kamu maneh ieu daripada maneh galau wae. Teu? Heeh, tayana mah maneh siap teu engke sore pan ieu na Kita make syarat-syarat tuh sih. Itu pakai syarat, yang penting dandan cantik aja. Yang penting mah dandan rapi lah nya. Hari cantik mah Tapi orang suka beli bedak-bedak nah. tenang. Kumami bohai, ya mau bohai. Orang DPR tuh nya. Misalnya DPO. Oh, apalagi nih beli bedak meureun naon. Oke, sekalian arek mah DP. Nyamun asa kalian we DP. Rek baraha DP na. Hanya sabaraha we ya. Nya geus kumaha dibere we nya. Mohon. Tangke tuh ieu Ayo kemana 2 juta heula tuh, Bay. Ih, 2 juta heula kajan da berhubung gaji gede 2 juta ewang lah DP nya. Ya. Hade gawean sing bener ulah bosenan. Kayaknya nyokot lagi nya. Duit nanya. Ayo. Soalnya ieu keur ieu kosong aya ieu di dompetnya. Tuh. Tuh Cici gede kayak gini ya. Orang kan DPR 2 jutanya. 2 juta kayak gitu bere DP nya. Heeh, orang mau bedak mau bajunya. Heeh. Urang kan jilbab yang ganti kan. Heeh. Ya. Del. Ah. Dik.
Ulah kami minta DP-nya. Soalnya bosnya hayang nempoh heula jelema na cenah. Oh, orang kemana bedak kumaha. Gampang melidak mah pakai lan wayang jeung heula cici boga meureun. Aja deh oke orang nganjuk. Ya. Ayeuna mah kieu nya dengikeun. Ayeuna baralik heula mora randi dangdan singgareulis nya make baju nu seksi. Cik mun bisa mah tong make tiung atuh ka dieu na ieu jadi kos ibu-ibu. Terus saya cibuka tuh baju seksi. Semoga orang jabat jilbab kabeh. Yang aku tuh ratu. Bareng nginjem bukan bareng nginjem. Oh, tuh, tuh. Ayeuna mah baralik heula nya di dangdan sing seksi singgareulis hayu. Nya. Oke, DP mah gampang. Heuh, nya, heuh. Hayu. Ada jalan nya. Tong subang simpang. Wah. Langsung balik. Wah. Hayu. Aja we. Naon sia? Goda-goda aing. Tibang modal mau kondo doang oge. Ih, sombong banget.